Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badai tepang danguri sarang pidangan dongeng Sundanya urang dongeng dieu sim kuring Mang Nanang. Bari neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan gabantu nyejar-carios mustika careuh bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol sukreb. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangu keuni kumaterasna ieu carita mustika careuh bodas. Sok kabarayun sadayana. Gebeg atuh si berewok teh manireuwas lantaran eta santanan teh geuning apaleun kana kalemahanna. Laju atuh si berewok teh ngagajeleng ka tukang. Los, geuris teh nyamos ukurna kan tempat kosong. Henteu hasil nyorocos kana panon eta si berewok. Mireungeun musuhna kalah ka ngagajeleng. Santana teh henteu cicingeun. Laju nyosua tepus panarajangna metakeun di kerisna. Eta keris kala geunit teh dicorocoskeun deui kana panon si berewok. Si berewok satekah pola we kudu nyinggahan panarajang. Ulah nepikeun ka panon teh beunang katojos ku eta keris. Tapi si berewok oge henteu cicingeun lain ngan saukur nyinggahan panarajang. Kiwari mah nyobaan males narajang. Dampaleungeunna anu geus dieusi ku ajian Brajadenta arek digamplengkeun kana pipisan tanah. Tapi santana ge rikat manehna teh ngakiwar plos atuh nyamos gajeleng ka tukang. Montong kalah ka mundur ka tukang sia santana. Hahaha. Kunaon sia teh euy? Sieun heula euy. Santana henteu nembalan tapi manehna musirkeun we perhatianana. Bari masang deui jurusna. Santana kiwari mah henteu wani gagabah lantaran tetela si berewok teh lian di waduk. Boga kakuatan anu lain bantrak-bantrakeun. Bieu oge lamun segeuna we kana pipina moal teu ngacungkal atuh. Si berewok basa mireungeun santana ukur cicing we henteu milan narajang. Atuh si berewok kiwari mah anu ngagajeleng narajang. Hiuk hiuk. Beureup anu geus dieusi ku kakuatan aji Brajadenta teh arek ditenggeleulkeun kana dada santana. Cerelat sandana ngacerelat manehna ngakiwar bari ngagajeleng ka gigir plos atuh beureup teh nyamos. Hiuk dampal sukuna rek ngacecek kana ika burung. Gajeleng santana teh ngacaul ka luhur bari ngacuralitkeun awakna ka tukang. Klek, kiwari geus aya satukangeun si berewok. Teu antabara deui eta santana teh males narajang. Dampal sukuna teh dipake najong kana cangkeng eta si berewok. Jelebet. Tapi teteh lah eta si berewok teh sakitu wadana. Hanteu regrog atuh ditajong ku santana teh kalah ka malik. Bari ngayakeun di panarajang, jeleng atuh santana teh ngagajeleng di ka tukang. Ka dieu sia kurang ajar. Ulah kalah ka jika puyuh sia kalah ka aceleng-acelengan euy. Sia sakedeung deui bakal kojor. Asok, gerak ketrukkeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Sor, urang teruskeun ditarungna berewok. Di antara urang can aya anu kanyahoan, saha anu bakal unggul? Ya. Najan sia ngeterukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa oge sia santana. Tetep sia moal mampu ngelehkeun aing mah euy. Ayo, urang pungkas ayeuna lumakuna ieu tarung deuleuh. Kituna teh si berewok bari musirkeun deui kakuatan ajian Brajadentana jeung masang jurus pamungkasna. Santana anu ngabandungan kayaan si berewok anu sarupa kitu sadar maneh kudu ngimbangan meta musuhna anu rek ngagunakeun ilmu pamungkasna. Santana ngacungkeun keris kala geunina ka luhur bari jeung musirkeun ajian geni caladri. Basa si berewok ngagajeleng maju narajang bari ngagembatkeun dampaleungeun anu geus dieusi ku ajian Brajadenta.
didorongkeun ka hareup aya kakuatan anu nyurug arek nembrag kana awak Santana. Santana henteu cicingeun laju we keris anu diacungkeun ka luhur teh. Kiwari mah dicorocoskeun ka hareup. Aya kekuatan panas anu mapa kedatangan ajian beraja denta. Gelegar nimbulkeun sora anu pating gelegar pating jalagur. Bentrokan dua kekuatan geus teu bisa dipondah deui. Jeleng dua teh pating kara jeleng. Pating kalayang silih samer. Santana manehna anu ngincer panon si brewok. Sedengkeun si brewok mah kudu bisa ngasupkeun tenggelanana ka eta Santana. Lamun sikeuna teh eta Santana teh moal teh ngajahjar cenah moal teh ngacungkel. Tapi henteu gampang. Santana ge rikat ngutamakeun kecepatan gerakna. Sababaraha kali tenggelan eta si brewok teh ukur nyamoskeun ka tempat kosong. Sedengkeun ari Santana ge sarua teteh lah si brewok oge waspada. Manehna teh henteu mikeun lamun nepikeun ka panonna teh beunang katojos ku eta keris. Satika pola ngajaga ulah nepikeun ka kabeunangan. Ngan bae di dieu kahebatan si brewok teh leuwih unggul salapis ipis tibatan Santana. Katempo Santana teh kiwari mah beuki kadese. Tanagana mimiti leuseuh. Sababaraha kali kadorong ka tukang ti babararanding. Malahan mah teu sadar lamun satukangeun Santana teh aya gawir. Basa nyobaan ngabandung pantarajang si brewok gaduk das cengkang kurawi keberus. Santana teh ti keberus ragrag gugulitikan kana eta gawir. Ugu we atuh si brewok teh manibungaeun nempo musuhna geus ragrag teh. Puas ya kurang ajar. Sabada nempo Santana ragrag kana eta gawir. Si brewok teh henteu nungguan atawa ngudag lantaran ras inget kaneng Salma nu geus dibawa kabur ku Ki Maria. Aju atuh kesagancan ninggalkeun eta patembatan arek nyusul-nyusul ka mana cenah eta Ki Maria mawaneng Salma. Caturkeun atuh Ki Maria jeung Neng Salma nu ngajauhan eta guha. Manehna teh kiwari geus aya di sisieun leuweung Pinas. Ayo Nyai, urang kudu sagajangna ngejat ninggalkeun ieu leuweung. Bisi-bisi eta jurig teh nyusul-nyusul. Pehinggis we, den Santana teh kawon. Kangaranan eta si brewok teh sakitu gagana. Mohon Aki, tapi kedah ka mana urang teh nyelametkeun diri. Saupami urang mulang ka lembur, inggis we eta si brewok teh nyusul-nyusul di ka lembur. Nyai wayana urang abur-aburan we, urang mulang ka lembur. Tak, tulamun mulang ka lembur mah. Maka ada susul-susul ku eta si brewok. Pasti bakal kapanggih. Hayu we ayeuna mah tuturkeun Aki Nyai. Urang kapalih ditu tuh. Si Ki Maria ngajakan Neng Salma. Mapai jalan we anu berasna teh ka lembur sejen. Atuh teu talangkeun Neng Salma teh nuturkeun Ki Maria. Sedengkeun ari si brewok anu nyusul-nyusul, kiwari ge sarua geus aya di sisieun leuweung. Curang cileung we neneangan ka mana cenah Neng Salma teh. Nakamarana tah si kurang ajar teh. Teteh lah geuningan geus rada jauh yeuh. Tapi keun si ko aing bakal diteangan. Najan lumpat ka mana we bakal diudag. Ngancek pangrasa mah eta dua bangkeluk teh moal mulang ka lemurna. Adias moal balik ka imana. Da inggis ku aing disusud. Pasti bakal milih abur-aburan. Diteangan sia. Ku aing bakal diteangan tapakna yeuh. Kangaranan eta si brewok teh kapan jarong ahli pisan dina sagala rupana. Atuh meratikeun kayaan taneuh anu katincak. Breh katempo aya tapak suku anu berasna teh ka jalan satapak ka lembur sejen. Moal salah cenah bawa ieu teh tapakna Neng Salma jeung Ki Maria. Samarukna moal kapanggih ku aing meureun. Diberik sia diberik Nyai. Daguan ya Kang yo. Pelesat si brewok teh ngudag deui. Kangaranan lumpatna lain lumpat sambarangan. Tapi dibarengan ku kakuatan ilmuna, atuh teu lila oge geus hasil nyusul-nyusul Neng Salma jeung Ki Maria. Barang mireungeun Neng Salma jeung Ki Maria anu keur leumpang we ngajugdug ka salah sahiji lembur. Uku we pikeun ada si brewok teh menipungah. Kapanggih ya.
Lagoan sia ku aing bakal dihadang deuleu keun urang reurewas. Balesat si berok teh nyalingker jalan teh malibir ka sisi malahan mah kiwari tinggis aya di sareupeun eta Ki Maria jeung Neng Salma. Geus kitu mah eta si berok teh ngagajleng kaluar tina rungkun celegedeg ngadang ngalangan jalan bari seuring ngagagak. Weh ya, sia rek ka mana kapanggih euy. Pugoe atuh Neng Salma jeung Ki Maria teh mending ngaranyu kaget tetela geuning anu ngahadang ngahalangan jalan teh tayalian ti si brewok. Anak kitu mah santana teh geus bisa diungkulan. Geuningan si brewok Abah. Nyanyai, teteh lada si wawalak teh. Ngudag-ngudag geuningan. Anak kitu mah dan santana teh parantos kawon. Alah, ayo, urang saganjana lumpat teh nyai. Urang lumpat. Cik Ki Maria mana ngajakan ka Neng Salma bikeun sagancana lumpat we nyelametkeun diri. Baratak duana teh lalumpatan ngan oro kaya atuh eta si berok hanteu ngantep. Balesat ngudag di we. Malahan mah geus hasil harita teh ngarubuhkeun Ki Maria. Dampal suku si berok teh ngajajak kana ika burung Ki Maria tilobet soloyong keberu. Rek ka mana sia kurang ajar. Nah, sia teh kalahkah mamawa kabur pamajikan aing sia euy. Dikocoran deuleu. Cek si brewok bari nyampeurkeun we ka Ki Maria nu geus teu walakaya puguh atuh Neng Salma teh meninggalan nyapa hatena. Inggis Ki Maria teh ditandasa ku eta si brewok. Montong coba-coba ngaguna si Ki Maria sia. Ulah wani maehan maneh teh. Bongana atuh ieu aki teh kalahkah wani-wani mawa kabur si nyai. Nu kieu mah kudu diparagatkeun nyawana, kudu dikojoran. Cek si brewok bari ngadeukeutan ka Ki Maria anu katempo harita teh beungeutna manis apa. Gekak. Si brewok teh jiga makal maut anu rek nyabut nyawa. Sabada geus aya di sakikireun eta Ki Maria, si brewok teh ngangkat dampal sukuna kaluhur dijungjungkeun we. Eta Ki Maria teh arek dicecep we cenah dadana disakalikeun moal teu kojor sakaligus. Rasakeun sia kurang ajar. Ayeuna maneh teh bakal paeh deuleu. Geura tungkul kana jukut, geura tangga ka sadapan deuleu sia. Geura sambat indung jeung bapa. Indung anu ngandung, bapa anu ngajuga. Moal dibere ampun sia euy. Kusakali nejak oge sia teh bakal koit, bakal kojor. Ki Maria teu walakaya ukur bisa ngarahu we. Bari jeung ukur gegeurantesan sajaroning hatena. Boa-boa istirahatna teh bakal paeh. Poe eta bakal jadi poe anu panungtungan. Ngan bae memeh paeh manehna teh sasambat ka Gusti anu Maha Suci. Pasadrah sumerah we kana karasa nu makawasa. Mangga cenah ari kedah kitu kuduna mah ari geus waktuna mah. Kan bae tetep maneh teh muntang tulung sugan we datang napi tulung. Sugan we dibarengkeun aya jalma nu haat nulungan. Jauh pamit. Umur geus abdi teh dugi ka dieu. Nyangakeun abdi ridho. Namun saupami abdi masih keneh diperjanten. Dipaparin waktos mugi we atuh. Sing aya pitulung Gusti. Abdi mah yakin kana kerajaan Jeung Nu Maha Kawasa. Itu eta ceuk Ki Maria teh. Basa dampal suku Sebrewok arek dijejakeun kana dada Ki Maria. Meme dampal suku keuna kana dada Ki Maria. Teu kanyahoan aya ciri anu ngacolelat. Bari ngangesung narajang ka Sebrewok. Puguh we atuh Sebrewok teh jadi kaneg. Aju ngagajleng nyingkahan eta panarajang. Kurang ajar sia. Sia teh euy. Geus wani ngagagalkeun kana maksud aing. Geus wani ngabongohan. Ceuk Sebrewok tumanya kacalma anu anyar datang. Sedengkeun anu ditanya laju we kancang nembalan. Kuring si Jamal. Kurang ajar sia teh bangsat. Kumawa geus ngagarong ka imahna juragan Otang. Mawa kabur Neng Salma jeung arek mayahan ieu Ki Maria sia sobat aing. Sok sing hareupan aing ieu si Jamal sia. Teteh lagi ning jirim atawa jalma nu anyar datang teh tayalian di si Jamal. Si Jamal basa mulang ti dayeuh Sumedang. Laju we atuh nepungan gan Otang. Basa ngadenge lamun kan Otang teh cenah geus kagarongan.
Malahan manggeus aya musibah Neng Salma dibawa kabur ku eta garong. Laju atuh si Jamal teh nyusul-nyusul sakumaha pituduh. Lamun Ki Maria jeung Den Santana teh keur nyusul-nyusul we cenah neneangan. Basa ku si Jamal diudak disusul-susul teteh lah. Kaparengan kapanggi di eta batembatan. Tangaranan si Jamal atuh lain jalma samaneahan teh seueun pikeun si Jamal mah. Jadi sia teh si Jamal teh anya anu geus kasohor. Nyaeta pangawal Satyana Juragan Otang euy. Badega anu geus sering kabejakeun. Loba nindak jalma jahat. Para begal menggeus anu wanian ka sia. Nya kuring si Jamal teh ya. Kuring teh badega Satyana Juragan Otang. Pangawal Satyana Juragan Otang euy. Nah maneh euy anu keur rame di saemarakeun di dayeuh teh. Teteh lagi sia kalah kalumpat ka dieu. Kapan di dayeuh mah euy sia teh pada neangan deuleu euy. Loba jago jeung jawara anu keur neangan sia. Bener euy. Dewek disaembarakeun. Dewek ngejat ninggalkeun dayeuh teh lain sieun ku para jago jeung jawara atawa prajurit di Karajaan Sumedang euy. Tapi dewek ngahaja datang ka lembur Cimanin teh boga maksud jeung tujuan. Nyaeta panasaran lantaran eta Gan Otang teh kacaturkeun jalma beunghar. Jeung deui kacaturkeun cenah boga badega atau pangawal Satyana anu hebat. Nu taya lian ti sia geuningan. Kabeneran urang teh panggih dieu euy. Pasti maneh teh arek nulungan itu Neng Salma dudungan manehnya. Nya bener. Aing bakal nyalametkeun Neng Salma. Aing teu mikeun lamun dapikeun ka Neng Salma digunasik aku sia kurang ajar. Dikumahakeun sia Neng Salma? Tanya we ku sia sorang andel ka jenisna sia. Len, aku kumaha acan dikutuk ieu ku ieu si wawalak? Alhamdulillah Kang. Abdi masih kene dina kayaan suci. Nya nuhun ari kitu mah. Keun. Ieu garong teh ieu si wawalak ieu si brewok kurang ajar. Ku akang bakal ditindak. Nya nuhun we Kang Jamal kabujeng sumping ka dieu. Nya enggah tindak ka jalma jahat teh. Ih, kan tenang we nyi tenangkeun. Ieu garong teh urang warah. Sok ayeuna mah tuh. Nyaketan ka Ki Maria. Neng Salma laju we atuh ngadegetan ka Ki Maria anu geus ngajurung gunung hudang. Teu kunaon Aki. Henteu Nyai, untung we kabujeng aya Jang Jama. Mudah-mudahan we eta garong teh tiasa diungkulan ku Jang Jamanya. Mohon Aki, mudah-mudahan bae atuh Kang Jamal teh mampu mengungkulan eta garong. Ki Maria jeung Neng Salma teh laju we dudana teh ngalalajoanan si Jama anu bakal adu hareupan jeung eta si brewok. Katempo aduana teh geus silih bendengan. Pikeun si brewok oge hanteu wani gagabah. Lantaran anu diseng hareupan teh cenah eta si Jamal. Pangawal Satyana Juragan Otang anu geus kasohor. Sedengkeun si Jamal lagi sarua manehna hanteu gagabah. Lantaran jelas matak eta garong disaembarakeun oge. Lain garong sambarangan. Corelat gajeleng si brewok mihlan majuna rajang. Bari geus teu asa-asa ngagunakeun ajian baraja dentana. Tapi si Jamal ge hanteu cileureun. Rikat manehna teh ngagunakeun jurus careuh ngibing. Gerakanna teh estu lemah lembut. Ngan bae najan gerakanna lemah lembut bari jeung jiga nu ngarengkenek jiga nu keur ngibing oge. Tenggelan si brewok teh eueuh anu keuna hiji-hiji acan. Puguh we pikeun si brewok teh mani kagetna jurusna nahaon cenah kakareun teuing. Jeung hareupan musuh anu sarupa kitu. Si brewok beuki panasaran ngaronjakeun tina kamampuan jurusna. Sewuk dua dampangna teh putpet. Malahan masuk ku kenca jeung katuhuna ge mentak rampayak solontod. Awak si Jamal teh ngarampayak jeung sosolontodan nyikan repana rajang. Malahan mas sakali ieu mah si Jamal teh lain ngan ukur nyikan panarajang. Tapi nyobaan nada panarajang dua dalam paleungeun teh diadu keduk des. Jaregeg duana teh pada kadorong ka tukang. Si brewok aya kana tilu lengkahna. Sedangkeun ari si Jamal mah ukur kadorong dua lengkah. Puguh we atuh pikeun eta si brewok teh mani ngaranjukan kitu teh leuning cenah tenaga jero musuhna teh lain bandrak-bandrakeun. Paingan atuh. Si Jamal teh kasohor. Tetela tenaga jero mah aya di saluhureun aing. Tapi keun ku aing bakal dikocoran. Kangaranna aing boga ilmu batara karang. Ajan si Jamal boga tenaga jero anu hebat. Mampu bikin ngukulan
Aing rasakeun deui sia Jamal. Curelat, gajeng. Mitra waktosna parantos teu nyekapannya. Segala urang tuna jajara carita mustika cara bodas dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mangsalanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.